Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 27. Ayat golongan jalma anu ku Allah diasupkeun kana golongan jalma-jalma fasik. Ari jalma fasik teh al-kharijina an taatihi, jalma anu kaluar tina taat ti Gusti Allah. Aya ciri nah jalma fasik aya salah sawiosna jalma anu sok ngaluag kana janji Gusti Allah. Mana ngaruag kana janji ti Gusti Allah teh apana jelas bahwasana pirang-pirang kitab anu mulia ari kitab anu wajib dikanyaokeun eta aya 4 hiji kitab Taurat 2, Zabur 3, 4 dan anu wajib kurang diamalkeun mah kitab Al-Qur'an. Dan dina kitab sameme-samemehna teh dibewarakeun bahwa isu pageto bakal aya nabi akhir zaman. Bejaan termasuk tidak Injil ge dibejakeun bahwa bakal aya nabi akhir zaman. Tah ari geus kitu teh janji-janji Gusti Allah loba nu diruwagkeun salah sawiosna tina perkara iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugu diparentah keur iman ka Kanjeng Rasul ngadon embung eta teh ciri jalma fasik. Mata kade bisi aya aturan-aturan ti Gusti Allah urang numpang naudzubillahi min dzalik. Rek naon salat duha teu percaya aing mah salat duha teh mata ngabeungarkeun teh eta teh bahaya. Bahaya teh teu percaya gitu. Rek naon salat tahajud, rek naon salat tobat, rek naon salat haji. Capek ngadon capek-capek abah hasil moal teh bahaya. Ngobrol gitu teh bahaya. Geus we sakira-kira teu mampu mah Gusti hampunten abdi can bisa ngalaksanakeun pirang-pirang salat sunat teu kudu kaditu ka dieu capek. Nu aya ngadon ngasupkeun urang kana jalur jalma-jalma nu fasik lamun mah urang sadayana ngaruang kana janji-janji ti Gusti sedengkeun janji Gusti Allah moal sulaya innallaha la yuhibbul mi'ad. Kalau mah moal sulaya kana janji yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajate jalma-jalma nu iman jeung boga ilmu bakal ditaekeun darajatna mang pirang-pirang darajat luhur payunan Gusti Allah. Aya santri pagaweana ngaji udang isuk-isuk ngaji, berang ngaji, sore ngaji, penting ngaji. Hari pas gitu teh boga penyakit
duh wah awak-awak buduk nembekeun ka hararejo ararateul dataraman aya tanaman di dia ya saan mandi mandi sing berseka santri pek tekan tingali eta buduk cek saliwaten ngaliwat ningali ka eta santri karunya teuing eta budaknya jauh ti kolotna jeung gutrat ketretnya ararateur dia bapak awak nanti kacina dipikarunya ku batur padahal payunan Gusti Allah mulia naon sababna sanajan saeutik boga ilmu apal kana fardu sholat apal kana babacaan sholat berarti kene bisa wirid alhamdulillah budak SD kene diajar Al-Quran para budak para rusing nepikeun kalieur geuring balas guna Al-Quran hade walaupun cek batur pikarunya walaupun cek batur pika nalangsaeun tapi jalma-jalma nu boga ilmu eta teh luhur derajatna payuneun saha Allah mabicing sing kuat ari ngarantek ditaikeun derajat masuk loba cobaan boro-boro santri masing lain santri ge derek ditaikeun derajat masuk aya we coba bere kering bere naon jalma nu nikmat tara ngaruwak kana janji ti Gusti Allah da anu sok ngaruwak kana janji ti Allah mah eta mah jalma pasek termasuk hadita teh dititah iman ka Kanjeng Nabi mung naon iman ka Muhammad mah budak kamari Muhammad mah atuh apal keleutikna ambung urang mah mending oge nyekel pageulkeun agama karuhun kitu cek orang-orang Yahudi zaman harita kitu cek orang-orang Nasrani zaman harita bung tah eta teh kahade jalma pasek kacida wa yaqtauna ma amarallahu bihi cirina jalma pasek nu sarajengna teh sok megatkeun kana parentah ti Gusti Allah tuh dijelaskeun minal imani bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina iman ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa rahimi jeung tina kabageran bae ditarika jeung sariati anu dicaritakeun puguh urang teh aya agama Islam syariat nanjeurkeun kudu iman ka baginda Rasul kudu bager ka sakabeh makhluk kudu daek kitu sopan santun kudu daek bageran ka batur kudu daek nyaahan ka batur hari ieu aya jalma rek sedekah dikula-kula lah sedekah maneh teh mending kumpul-kumpul meuli moat sedekah teu kalau meuli motor naon henteu meuli mobil naon henteu tah jalma anu ngakulah-kulah nyieun kaadian teh ciri jalma asep kade santri mah teu kenging kitu geus puguh patokan jam 8:30 adalah waktu nalar bersama eta cuk si eta teh ka si eta teh ulah mending ge geus es nah bae da panggina ge eueuh keur pangaosan panggina ge kali itu keur pangaosan keur mubaligan sasaeus we jam sarapan ayeuna mah mending teh kades ya najan marane cicing di pasantren lamun kalakuan gitu ciri jalma hayang mun jalma pasek mun kitu atuh laksanakeun sakabeh aturan-aturan
cacak-cacak di pasantren komo aturan teh Gusti Allah. Itu geus buku jelema teh arek salat maneh ka mana arek salat heula urang mah sia teh salat teh ingat ulah mending jeung aing ngabok wae di jalan naon lama botol wani jeung aing mah botol sia aduh salat sia jalan naon gitu aseh ngerti jadi mun aya aturan ti Gusti Allah teh ulah di renggra kemudian salah santri alhamdulillah dah biasa ngajagi aturan aya di pondok eta teh keur maraneh kene keur kapinteran maraneh gawe cenah capek di imah mah jam 08.00 geus sare atuh di imah urang di pasantren ngartos cenah kumaha tuh mending di pasantren menang-menang ganjaran sok aranjeun di dieu tara katinggalan salat alhamdulillah berjamaah selalu dilaksanakeun tarawani ini ka sakola lamun can salat naon duha Allah ya Rabbi bil Mustafa ya Allah balik maqasidana Allah ya Allah wafir lana ya wasi'al karami Allah ya Allah batur mahdi maker lalajo TV batur magri maker gogoleran Muhammadun Sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajabi Allah ya Allah atur madi mah masih kene sarapan urang kukur bukan beteng ada rumah sajan salat duha Nabi kuring masih kena tunduh Gusti tekuat kanya teuing Gusti nu agung Maulaya sholli wa sallim daiman abada
Allahumma in kana rizqi fis samai in kana fil ardi in kana mu'assiran in kana baida bihaqqi wajama dibejakeun urang beres salat duha kakarek kunyuk ka kobong ningali di kobong ngeueur dahar kuri cek tadi yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat santri sanajan zohirna lalaparna lalang sacan sarapan geus duha geus ngapalkeun geus salat subuh alhamdulillah tak tongsok bolotot kubaba di bolototan bolotot malik bolotot mah ngantos gitu lamun urang wani-wani nenggor kana parentah ti Gusti Allah eta teh sok ciri asup kana jalma wa yufsiduna fil ardi tah sia meunang deui anu sok ngararusak di muka bumi anu ngararusak di muka bumi teh eta tah aya sampah teu disapu aya kotor teu dikepet geus buku kotor teu digero baju kotor munye eta teh wayufsiduna fil ard gawe rusak di alam dunia temu jauh-jauh mana buktina baju kotor mata buduk baju kotor mata buduk seuseuh duduk-dudugan seuseuh lain ieu mah ditumpuk-tumpuk di juru ngajak numuan poe minggu mah teu apal sia poe minggu da pereat tumpuk-tumpuk da emel we Allah cai loba aja teu moal mayan tibeakeun tah saturan cing tersigi ieu mah ditumpuk-tumpuk Gusti nu agung ari santri tadi mana tadi meni kudu bagera juga batur ongko memboga dahar pikeun ya bade tuang lumayan aya hiji potongkeun jadi dua aya dua bikeun hiji kitu urang aya sarimi tinyuhkeun saeutik sawang jeung anu diberena bubuh nu mere teh nu boga barang anu dibere sing gableng kae bubuh dibere ngadoneakeun eta teh poho ucing asu kucing asup teu ditutup apa ditutupan asupna berarti lewat jalan anu erang dia lo ucingna keun bae oh ucing teu kumarane diaut-aut ku ucing ayeuna fokus teh kayaknya baik cek kucing datu aing heureuy cenah heureuy meureun cek yes pagi cenah ngamuk cenah ka aing kucing ulai kaumul khosirun jalma-jalma modelkeun kitu anu pararasek teh bakal menang karugi mana kerugian teh di dunia ripuh di akhirat bohong di dunia ripuh di akhirat ripuh bayangkeun kemana di dunia di akhirat hayang
Atuh ribu-ribu di dunia di akhirat senang mana teh Gusti sok menyepan di dunia naon ribu di akhirat ih nanya Nauzubillahimin kurang ngaku di dunia senang di akhirat aya doana aya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pinter apa lagi nih kita mau doa kita ngumpul apa teh dia gitu para pemirsa ngatos guys mana yang dibawa serius nundutan kudu heureuy dengan ngaji meureun kitu kesimpulanana ayat 27 surat Al-Baqarah urang ulah wani-wani rek ngarugrag kana aturan ti Gusti Allah ulah wani-wani ngahalang-halang kana aturan-aturan ti Gusti Allah ulah wani gawe ruksak di alam dunya ujung deui lamun urang teh kitu pagaweanana nauzubillahi min dzalik bakal mudahkeun karugian di dunia jeung di akhirat mudah-mudahan manfaat awas disarang Bismillahirrahmanirrahim alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulai